darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Engke mah nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun. Kuloba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi kana mah biasa bahasa bodoh disengsarikeun ge aing mah deu kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah deu kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah cak gebal kabeh. Aju urang kudu mere bae ka nya mah deui. Masyaallah jadi paksa. Iyalah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk. Engke ge neangan nya set kapan. Mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan wah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren orang di jero nama sekolahan, di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan, di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan. Awas ya jalah gunakan ayat kuaris ya dijayakan ku Allah secara zahir, ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalah gunakeun ayat dipakai ka Golkar goblok. Je Golkar mah Golkar bae, kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala. Ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar. Sapi koneng lah pakai ka Golkar. Teu kumaha coba haju. Tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat di Quran kan ayat tangkal hayu pakai ngajual Golkar. Moal kebel ya umur kiai deulekeun ya. Delekan udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar kahadap bila perlu tambahan deui panjang delekan sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bank sagala maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun dia negara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Dah sia. Mali lawan sia ku aing deulekeun ngesot sia kajen ku kumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala nambah Ki Uci bagi ortodok ya ji atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung masih eleh aing izin jadi teh Ki Uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing geus sarua bae embung izin ke Allah lu kos gitu diurus-urus di debat-debat tekudu geus adapkeun ngeson aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk ngan cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit itu urusan si Allah jeung cek aing cia tuh ulun gitu mah yang dikatak sia ngatak henteu na henteu urusan jeung Allah ayo teh geus gampura ti baheula ge geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah anu ngajual wakaf teh
mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna dek di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau cu caringin cek bau cu haram sarua bae ye tetep bae kudu dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpah dibawa ke mana bae heran deh eta dokter cek dokter panyakitan pugu stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong panyakitan pugu ka dijaga teu leumpang panyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya panyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah tes mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang yang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bungah lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantap Kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurru man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mak walladzina kadzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah dari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ke mana ya ditarik ilal hilah karena rusak bin haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho
kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureuyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayak di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus bogos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahoeun dibonggroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nyana kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang, nyieun pabrik egle. Wara. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyieun pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nyana mah sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan iya mah pabrik mah Haji Makmun sugan cenah ieu mah Haji Arifin kabeh ieu nu si Tegwan ieu anu si kitu siang-siang melingseng anu si itu kabeh Cina kabeh tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh Keptos nu Cina kabeh kaete kabeh nu Cina kabeh kuari geus Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir. Baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir. Hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy.
lantarannya anak teh percaya ke Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geusnya garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu beunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya, mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara azan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir itu bos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Oke, ayo gerak. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diisi deraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Ulah bohong keuna nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nya dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing hade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haji menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimana loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, ku hari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang minum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni samituka taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan. Tidak ya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jaduhan di hati ada sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga
di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mates pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae dia teh pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik sidina umam mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah Masya Allah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep karena dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya teh urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti sia mau goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh ngaranna resep teh eta mah ulah tuh andak lamun urang ngariung ngaju tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong tuh budak nggak doa anak kos gitu pisinin tuh udah walaupun bab loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres udah mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu peuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelema anak kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidraj lain masakanna nama bagus jeung ngeunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duit nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya mah huahe geus beres dahar itu be kan bungkus deui nu eta huk atuh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara Masya Allah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khusus zalim ka umumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap dok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidraj teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj Masya Allah
Urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al istidrad huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidrad teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang lawan sana saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengkonon sih mah ge iya itu bahasa kita apa iku bahasanya bodoh saranti ayo itu jauh lah ngomong ngisin awak bahas ya mah eta teh aya anu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema kuari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin bali 5-10 tahun karakter baik biasa baik menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah minta sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur nggak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk nggak nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh jauh nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah boh hebat dasa aya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu deh
kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali, kuda-kuda bagus. Handle tabakos gitu mah. Tapi kiai-kiai bagus, bahaya ya mah. Tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Ku ari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang. Sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikemekakeun. Kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pesantrenna. Eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah. Horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin, teh handap ka luhur jadi wali. Ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai. Ngagejret blak kahandap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannya diistidrat ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalap diatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri Pak ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina, jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pengajian entah mana tuh yang kiai bayar tetap dipertahankan gue ini mana kiai mah bener boga pengajian kiai boga santri eta kiai aya majelis salim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi geus eueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju barena tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudnya kumaha abe merenung nya oh aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol na kiai kau tidak buka hatena teu daek pan aya anu sadar masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah kos itu sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mau ditanya mang haji kemana goblok mang haji kiai tolol sih mungkin ngomong berenang marah kene bae marah eta sanastadrijuhum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah diistidrat ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake
kajumun aya riung-riungan tuku batur teh ya gitu ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek ja karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitek mui sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haji ingat bah oh lain jalan aing ya wah oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat. Siapa aing ngahina baca kita ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes aduh ieu mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja panjana kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lagi istidrat teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya kecuali sia ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakan mantek cek Tuhan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat teh bakal cilaka ya Allah sakali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku jelis ya atuh kadangnya aja aing ngomong eta bahasa Tuhan saya Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masya Allah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar ngaHP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup parah ciri jelema merindukan dunia
Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyeuna Allah arang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia gajuk kiai dah kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih dia yang perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan itu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya sebetulnya raho tah eta kos karena itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Ha geus besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sing ade jadi dunia mah hina dunia mah izin dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ke mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua
Itu periwit polisi periwit ngagantung jalan mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia tah sok radapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkan ditinggalkan sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalika ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh Masya Allah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atau lain DPR baik sih sarua baik nu ngeridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalilah bae bah di sate sia kajen kumaha sate embes leungit sate sia Masya Allah dari اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ngagantikan ayat-ayat Allah yakni Al-Quranul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikan samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na deui ya detarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadu an sabili ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pedah urang jadi pemerintah wanian pasoduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pemerintah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh siapa pan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu deh besi bae nu ngomong ke kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate me inkar tanda tangan baik itu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek Masya Allah kamu orang Arab blak ya Allah tambah deh orang Arab anu selon majeng tarang blak muncul nur bisa kira-kira lu itu tambah kita secara simbolis
jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang salaman plek. Nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolisna make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang itu tarima meuli nya mang geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca ditarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi teh urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau ieun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja dihandap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyada dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka hayus ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pengen dipentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia ai calangap sia di parang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon kitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat atau ala safarin atau perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh auja ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiranna ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh
Malam tajidu man temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jangan luruskeun anak. Guru mursyid malam tajidu maan teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, kadia, sia kadia. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung. Nggak, dilebuan. Nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun cenah paeh. Si wadehem segala rupa. Eta urang we. Ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik. Tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz. Ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat. Kuari sebab make korena kapan. Nah, istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah. An ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi, tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam. Ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat. Mantap kabeh jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Lumatak urang ayat Allah, geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur tah. Tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli tah. Ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup ai hirup ku saha? Nu Allah. Atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha? Nang Allah. Bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu. Berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji Pendi bae. Kadeuleu bae ungkug-ungkugan, lompat-lompang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah, tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila. Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Bok. Heuy. Surang. Eta kita hese. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak bastur bisa nafsirah dia. Bisa nafsirah itu tafsir kosmik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pemerintahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Aja mandi deh tadi. Aduh. Emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu.
tok besi Zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur eta geus kaambeul aja pendi ke Jakarta ngehandek naon kita ziarah ke Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngunci maneh trek nangis terus assalamualaikum waalaikumsalam sora no ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajeun salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambet dijauh keneh saha datang ka ambet di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes berarti cakulah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut gitu hatena bersih cak nya jelema biasa akhirnya udah kedatangan kiai bebeja lama-lama nah kiai anu dek datang oh ya tenang barang mau datang ka dia es bae abah itu gitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ka udangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan kang bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eum wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabanang kolila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel ku raja dititah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajian kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo di dahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun pakai cangcut dan masalahnya susu kadang sepotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawa kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi manda kaya gitu ya gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung
siapa sarua bae lamun ngabagi di dia jangan begitu ente emang kurang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah tuh bisa ngomong kumaha iya tuh coba ngomong ente lah tuh ente omong we ente lah tuh ya hese teh geus ku situ teh hese tah da badak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareup manual masyarakat di hareup lumayan engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus bari daga kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gai mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh hilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten kuari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka lama terus kula mah janya hoda datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si lilin terus ka ditu ka babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jawanan itu jawanan naon nya mah mun cara lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ye urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili ieu anak muda nu 10 ternyata kahebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh
mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak, sewaktu-waktu mah ngora, sewaktu-waktu mah kos budak. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa. Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, ku ari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teh sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70 coba kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu di teangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi anu kapedet 10. Kade cek, kade anak muda Masya Allah ya 10. Sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda. Kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek dibeat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa batuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anu udah kata aing dulu aing mantas aing boncit gitu kan baheula budak kuari eueuh teh nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling tarol ajawan gua lama aja kajawan jasa jujurna aju kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna oh di tangkal anu sana bisa naik coba naik ke 5 poin naik oh kemarin geus endogan sabaraha endogna kakarak aya 2 ke sampeun oh geus endogan sabaraha endogna aya 5 oh kuari keur dikereman tuh baheula mah mun aya 5an sering hiji lamun aya 5 kebeneran ieu teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daun toman haju dicirian di tangkalna tak bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tanda tah tangkal aya manukan di bareng dieu geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun Masya Allah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah zaman jujur kuari ya Allah Masya Allah kari jujur jasa terus didale benar didale kakarak borosot didale kakarak megar didale deui geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deui geus aya bulu centong budak bari teh nyaho bulu centong pan nah kuari didale deui geus haris wis tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya 2 tasya hiji
ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa beurang aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu. Iya anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentek sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu eta lain jelema sambarangan dua barangan eta ih sebab naon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot lamun keur biasa-biasa kadang-kadang ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogo na ge lain bogo cara ente Masya Allah dadamelan Allah geulis amat tuh muji syukur ka Allah nu jorejeng nu geulis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoeun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu ieu guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadahna pohara jasa aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarah naku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur ari ibadah ka anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetap baik cicing baik ngan nyalamatkan diri doang maka lu 70 ajak ka Gunung Dursina kuai dek diwarah cicing baik teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 Sibtu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh mah kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nita teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib nu hiji de ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat kunaon Gusti aya rahasia ke di tukang Masya Allah geus dibejakeun ka Gusti Allah nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan panjang kuburanna ge penerus Kangjeng Nabi Musa tah ieu dongengna tah 12 golongan satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu
ternyata begitu genep lain 70, sedangkan di titahna ku Gusti Allah kan 70. Barang dihitung mun sagolongan genep ayat 72. Usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72. Gusti nitahna 70 antep nu 2. Aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja. Waduh. Kanjeng Nabi Musa pohara. Setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa. Instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina. Aduh. Cek Yusa jeung Kalib nya si Bakam itu bisa diajak munajat. Ieu instruksi ti Gusti Allah. Teu bisa. Tetep pangusulkeun ka Gusti Allah. Ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul. Masa sih? Pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun. Diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Gusti nu 2 ge hayang milu. Kudu kumaha menanganina Gusti. Cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing. Sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu. Keuna cicing bae teh aya rahasia. Barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta, mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho. Ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae. Ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula. Wallahu a'lamu bimaradin mili Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki. Eta teh malam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah. Geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna. Awas Musa. Waktu eta kudu berangkat maneh limikotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah. Begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa teh. Selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah. Musa, bejakeun kanu 70 puasa. Sanggeusna puasa ulah batal wudu. Sanggeusna ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih, ulah make pakaian nu kotor. Bejakeun. Nu 70 puasa terus-terusan. Salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang. Sahur korma hiji, percis kos urang bulan Ramadan bae kitu. Tuh, siapa seri? Henteu berarti kan? Atuh mal kapangijin Allah, ai puasa kos urang mah kos kieu. Hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng. Jabukana ge boho, kopi aya, teh manis aya, rujak aya. Karujak-rujak asem aya, naonan atuh. Masya Allah, ngebreng-breng di dinya. Deki biar kapangijing Allah, na teh mah kapangiji jeung rujak. Tah, 40 poe Musa puasa. Puasa nurut nu 7 poe jam memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah. Batur nyembah ka pedetnya nama henteu, titah puasa mantep jasa. Bukana cukup korma hiji, sahur korma hiji. Siap. Wudu ulah batal-batal. Ketika batal cepat wudu, ketika batal cepat wudu selama 40 poin. Siap.
ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran noda najis jeung sejamana siap nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kangjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaian ulah kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantap urang ge di kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunanan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan usah gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh poe teh sumpah kieu tah ngadahar 3 ge teh moal senep basana teh mah malah mah aya di hareupeun urang nama 3 ditukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh zaman ide ka Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate dia emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan moh harajasa oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh masyaallah sambelna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeun tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae sapira teh menjang awak doang nu awak mangke ge pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti teu malah dari bandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cerai rupa puasa bae bah geus moal beres sama kan tah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun ye tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga tah kos malah mah urang ge lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ieu mah keur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus tegur tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol coba eta ria teh gitu itu hayang kanyawan oh berarti keur puasa gorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ninggang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ieu jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah mah teu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usiumna
usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka Gunung Tursina ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula dek ka luhur sorangan instruksi ti Gusti Allah mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain disebut koneng lain disebut biru lain disebut hejo lain disebut herang lain disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran yap kadia ayo geura kadeh naraek kabeh naraek asup ka jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa Masya Allah karim pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brak dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmat luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa anu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat pohara jas ngeunah da lain lalagaan nikmat pohara jas geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya mega kabeh bersyukur ku ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunaheun babacaan mah eta kena tapi penyentuh umat hate doana para wali padahal mah doana eta kena kok tersentuh hate urang kunaon sebabnya nana langsung jeung Gusti Allah urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat ko lain deui sih lain tina suara lain tina makhraj lain tina gaya tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta hatena langsung jeung Gusti Allah urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa saindah-indahna jeung sangeunah-ngeunahna sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang caritana ke di luar ngeunaheun nya ngaji bagusnya makhraj ngan seukur sakitu tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kena ieu cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa geus teu bisa dibayangkeun nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi ayyihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu ko lain
pokoknya hati jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah haridang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah eta sia datang eta si sok dibere duit oh eta sia mah tolol sakalian tolol bae aing mah seneb beda atuh komo mau ngupingkeun Kanjeng Nabi Musa ka kuping muka lamajeng Allah lain suara Allah na tapi suara Kanjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat bunga nu pohara luar biasa eueuh papadaan indah na pohara nu 70 pohara idinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara gempa gunung oyag-oyagan nyana raragagan padahal mah teh munajat ngadengi suara Kanjeng Nabi Musa nu indah tapi tiba-tiba ieu goncang gempa falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam bissawab